Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ataya Kaizan Fadilah dari kelas 9E. Saya akan membacakan Biantara Sunda tentang lingkungan wilujeng enjing sadayana. Puji syukur orang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, margi luhur karuniana urang tiasa ngariung di dieu dina raruga pangemut dinten lingkungan hirup urang sadunia. Saderek anu abdi hormati, kahiji tama abdi hoyong ngedalkeun hatur nuhun luhur kesediaan anjeun kanggo ngahadiran acara ieu. Acara mapeling dinten lingkungan hirup sadunia, lamun dipikirkeun mah naha aya dinten lingkungan hirup sadunia. Lucu oge nya urang makhluk hirup nangging mariakeun dinten lingkungan hirup. Naha ieu ngarayakeun dinten makhluk hirup. Kieu saderek anu insyaallah dirahmati Allah, urang nyaeta jalmi anu diciptakeun kalawan utek sarta pikiran anu damang. Lingkungan etangan tempat makhluk hirup kanggo hirup ti sakitu seueur makhluk hirup anu gaduh otak sareng pikiran etangan urang jalmi janten ieu atos takdir urang. Tiasa dipercaya urang sarta pancen urang kanggo ngajagi lingkungan hirup. Ngajagi lingkungan hirup angger hirup kanggo makhluk hirup saya jalmi sato atau tumbuhan. Nangging cobi tinggal ayeuna urang anu ditugaskeun urang anu gaduh otak. Nanging urang anu ngarusak lingkungan ulah bohong tangtos urang kantos micen runtah gagabah samaos ngan hiji kali. Tantos kantos di bumi ieu kirang langkeng aya 7 miliar jalmi. Tiasa dibayangkeun lamun saban hiji jalmi micen runtah hiji nangka aya 7 miliar runtah anu barobah kaayaan beung berat bumi, beung berat lingkungan. Urang saleresna teu tiasa hirup tanpa ngahasilkeun runtah. Nanging urang tiasa hirup kalawan masa etikna keun ngahasilkeun runtah. Kumaha carana? Urang tiasa usaha nerapkeun budaya hirup bersih serta budaya anggo dewi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.